simpuring rek makan rek ngarokok teh hese guys. Kunaon hese udah tuh boga duit. Uang bukan segalanya tapi segalanya butuh uang pan. Enak mun hayang dahar tuh boga duit kumaha coba. Tungtungna unjak anjuk ka ituna loba hutang. Saking ku sering na nganjuk nganjuk deui teh asa heureun letah ngomong teh. Sakalina anu mere nganjuk bari jeung manyun. Beuteung lapar rek ngahuap asa teu ngeunah. Ngeri lah guys, peurih jenderal. Tapi ya teu naon lah eta lalakon. Ayeuna nya rek makan keur ngarokok wae mah aya lah, teu riweuh. Terus hal gede nu kadua nu teu robah nyaeta alhamdulillah tina kepribadian. Simkuring mah hayang tetep kieu, hayang tetep sederhana. Cieun kudu sesombongan teh sabab salah sahiji anu bakal ngaruntuhkeun teh nyaeta kasombongan. Jeung teu kudu aya nu perlu disombongkeun lah. Sebab teu daya teu upaya ari urang mah. Diri sasampiran awak sasampayan umur ngan ukur gagaduhan apa. Kabeh oge da titipan. Terus aya dia nu ngomong, "Mang, ayeuna mah ek naon deui atuh cenah. Hirup di Inggris, gawe di Inggris, pamajikan geulis, boga budak. Perfect lah cenah kahirupan akang." Bagi simkuring mah kieu nya. Erek di Inggris, erek di Indonesia, erek di mana we lah. Karena nu katinggalina saalus-alusna, saelit-elitna, sakuat-kuatna negara Inggris, sarua keneh ieu teh alam dunia, alam fana, alam ruksak anu kege bakal dihancurkeun ku kiamat ya. Alam dunia teh alam riweuh. Riweuh ku hayang, riweuh ku embung, riweuh ku tunduh, riweuh ku butuh, riweuh ku sagala lah. Unggal detik, unggal menit, unggal kiceup, unggal angseu teh riweuh ku mikiran sagala. Benar kan? Jadi alam dunia teh alam riweuh. Aya deui nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyaeta akhirat. Simkuring yakin nya doa kabeh jelema teh hayang salamet dunya akhirat. Jadi insyaallah alus di dunia mulus oge di akhirat. Ya gitu guys. Jadi simkuring nyarita berdasarkan anu kaalaman jeung nu karasa. Kuring teu hayang lah ngomong alus-alus ku karena gara-gara hayang katinggali alus tina konten. Gusti Maha Tinggali bujeng hingga kanu lengkahna wujud manusia. Kanu kretegna dina hate ge uningaeun. Mata kulah sok ngabarobodo diri sorangan, komo bari jeung ngabobodo jelema loba, gede dosana. Ma perkara li pikeun ki maraneh perkara anu ku maraneh diperbuat teh nya karasana di akhir pagawean. Rek hade rek goreng atawa anu menguasai hari pembalasan. Tah, jadi kan geus puguh mun diguar makan